Raksa Art Production. Raksa Art Production. Dang, kumaha? Atuh beres wae, tenang we pokona euceum mah. Sagala anu dipigawe ku abdi encan pernah nyangga pancen tugas kewajiban nepi ka los teu hasil. Ieu. Hasil wae atuh. Jadi mana yang batuk ayeuna mah? Saeutik batuk ge. Padahal mah euceut kudu sasarekan, di mana segala rupa anu dicita-cita laksana. Sasarekan harek hajat, selamatan, nanggap naon, gitu. Oge ke cita-cita lamun geus bukti mah geus laksana, geus bukti anu leuwih harapan are. Make tetap di harga harita itu mah daerah. Ari kitu tuh nanggap naon? Batas ngeunah we menengap wayang lalakon Bang Somandri ceuk lah geuning bareto aya fungsi ngadengeun radio. Mana pidalangan gitu. Nyain ku hayang gitu lamun jadi dalang, hayang nurutan lalakon eta. Arjuna Sasrabahu naon geuning. Coba pek mana bisa ya kumaha eta teh soal. Beres jam 12 peuting kebon terong, sumur, pom bensin, gang, sup beres we pokona mah. Nah syukur aya kitu mah jadi eceut teh nya. Ada geus beres mah jadi kesanggupeun gitu nyeureun paholidna. Sanggupeun. Moal nyalahan deui. Moal. Nyaan. Geus disumpah ku abdi. Nyaan. Nya. Tadi kitu mah eceut pas bahasa carengan meureun peuting. Itu taman narok, narok. Ada bedak sebaran itu. Ramekeun hee da peuting bagaimana beuteung. Jam dulu geus maneh teu dulu bari mulai karasa lah keur budak. Pengalaman teh budak keur kieu mah bugo oge da. Lain da nunggu pukul 12 peuting da bugo oge. Karena bejak mah ini teh Tegal mah jam 11 ya teh digandeng. Ah, ada pikiran jam 12 di sini geus lupa. Lupa anya nyarita teh kudu teh di papan teh kitu tah. Eta kudu sakola cara batur bareng pendidikan teh. Pendidikan. Balik dikena hiburan pada sugina nya. Nggak boleh kalakon aja Sasrabahu. Aku mah beri mana kerjaan gitu. Ayeuna kieu kumaha Sumandri kudu bisa minahkeun taman Sriwidari. Geuning mana bisaan tarang saha teh anu fungsi aya bener bener kaset. Mari dijapisan. Sampai tulikeun. Warisannya Raden Sumandri barantos bisa Syukur mana tidak langsung diajar amuran kayak mah. Namalang bangsa bangsa bermakin ada segala rupa. Balik dari kena persoalan mi HP ulah nepi ka kabongkar rahasia. Sabab lamun kabongkar rahasia teh bahaya terus sararea. Hari mana yang ngasok cara budak yang lebih bahaya ke mana? Anu leuwih cilaka jeung bahaya pribadi euceuk, peke bayangkeun ku maneh. Jam sabaraha itu? Jamnya menang kalian. Itu mah. Aya buka kasusah nya eta atuh. Pengen sekreta seksi nota sebenarnya hari ketiknya gitu hari di akhirat sebenarnya sampai setahun diurang kana. Nah disiksa teh cenah eta setahun diurang cenah hari ketiknya bohong. Ah, nyawa pantes bohong kirakungan aya siloka saeutik teh bisa yang nyaho teh kieu abdi teh ngaji. Tong hukuman akhirat dirinya we. Lamun urang awak teu sehat, badan keur gering, panyakit dari jeung ripu cicing drop nembet di rumah sakit sapoe ge atuh sataun. Maena duit keur loba, bana keur loba, awak keur janjang, pakaian keur beuteuh, hirup keur senang kamar.
kamari lebaran ayeuna geus lebaran deui. Nah, kitu eta mah siloka ngene. Lamun urang ngarti karena dasar-dasar kadinya ulah sok ditalaak kitu na wae kudu aya pamilig aya nama teu. Tapi sekarang ini Wah, kene atuh kana jam-jaman deui. yang gerak sore gitu kuat gitu teh. Yang enggak aprok manehna. Jadi Odang gitu. Nyakeun bae ke batu sok narurutan teh. Aya make ngaran mimiti teh. tuh gerak eta gantikeun gerak spray. Gernaon. Lain naon hapan eta urut kamari ieu we. Sapatu sok aja ngeuteun di dinya dipindah ka belah itu tuh. Yung beurit sing ngurudug gitu, Cuk. Heeh, nyaritakeun berit-berit sok ieu kana dongeng. Geus ka dongeng beurit mena kumaha. Lah, si kabayan geuning dongeng berit. Raksaat Production. Cenah HS jeung hamajikanana. Gurudug pugu bangsat mun tukang teh si kabayan tulak cangkeng bari ngomong. Naon tah bangsat? Cek si kabayan teh, cek bangsat teh, heueuh aing bangsat. Heueuh aing bangsat onaman nebi si beurit HS deui we. Sok ieu ka dongeng eta we wungkul cek mah. Cuk. 11:30. Duh, setengah jam deui. Cing Gusti mugi di pasar kegiatan. Bikin ngantos dongkapna sang anjeunana. Sang Bango. Sang mama mah lagu atuh. Sok atuh dia kayaknya baju deuh. Duh, kakak itu nyebut leueut ya diinum meureun. Nya sok. Pas kabeh. Anggo sapatuna. Di pantau. Jadi dia tarikeun. Yes. Teu umum ah. Pantas eta ngumuman teu umum. Pantas diumumkeun kayak keperluan umum. Sok. Jadi. Salir bang. Yes, sagar. Tangkai. Sok atuh deui. Jam 12 angkung 10-nya. Telat salib. Ieu nguriling sih janten kasarung dari kali itu tuh. Rasanya kawin Mang Damini. Mang Damini tukang kalasuri teh ya. Tukang kalasuri rodaan, tukang kalasuri mobil. Jadi makin geuningan sok atuh dideuk kan. Mana? Di Tang. Habis. Apa itu? Garut. Dipikar haji, pika tinggal gini ke mana? Lah, geus hayang mikir-mikir si kolot kadawat mah geus teu ah. Geus teu pamikiran pokona mah. Ku hayang gitu ngicip-ngicip nu ngalola perasaan deh. Ya eta jadi aya eta nyaris teu gitu, itu pun adi. Ngomong lagi dengan luas gitu. Dupi maksudnya, itu aja naon tinggal we gitu janten naon gitu hiji sanes waktu. Lah, terang oge sanes waktu mah dongkap ka dieu tong sok pura-pura lah api-api cap banera lah. Api-api cap banera, api-api tamaera. Persoalan mah teu kudu tak usah dibilangin lah cek urang sangkareng teh mah. Yang penting mah kita mah kanyatain aya mah. Jadi pada boga kahayangin gitu we. Oh. Harikan haji itu seperti itu. Mau bahas ini dekat tinggal. Anak terus diusir geus teu kagok imah hirup ayeuna. Mana mah nya ieu favorit cobi emut we geura. Naon kabagjaan buah salaki ka Kang Haji jeung saluhureun dipikir mah. Keur sia kadengeun ku ceulina lah. Jeung saluhureun jeung gede wadul di sadiana teh. Eta abdi mah jadi persoalan teh. Tapi tantang tuh kata gede wadul oge bisi bukti eta paminta euceuk isik pageto soalna mah cek aeraan nih hasil ngomong gitu. Nya jadi buru-buru dikalah deui ku euceuk ye. Jadi pokona mah polit. Lah, terang ku anjeun. Tapi ipaina rona sih. Ansip kita can kula. Terangan teu ngangkung ka dieu. Henteu. Tong dia cobi ngalangkung lagi, entong di ruang tamu. Yuk, nanti. Iya sepatu. Anggo we anggo. Gini mau lebet ka dieu. Besok. Itu jantan paranting aku tamu terhormat gitu maksudnya. Balik. Saya ingin bangku tualet sok.
Geuning meni ngaleper gitu. Tiris. Oh nya eta ai tiris mah gampil pisan atuh. Balik heula orang kunci heula. Dang. Abdi teh Bisi aya rona tak ieu bikeun ka urut dah. Nya. Dia nanyakeun sare we kitu bejakeun. Nya. Bisi engke anjing ngagogog tak ieu bikeun di kadangan ke anjing. Nya sok aya anjing di pirinya anjing heulai. geuning dikunci pintuna. Tahan tong sok pura-pura. Pak Khalid kebahagiaan bikin jalmi teh yakin teu gumantung kana harta bana saperti ayeuna abdi sanes hiburan sagala diayakeun da teu tulis ka kitu atuh kebahagiaan mah Ai di kamar bidadari nu meuni sadengit ieu geuning duh. Alat-alat kecantikan ge meuni pinuh nu luhur. Toilet teh stik dorono pontopas minyak aramis. Katingali sepuguh wajib aramis. Katingali belah ditu geuning. Segala aya sampo itu ieu atuh wedak oge wedak maya sesengitan kulambu pulas podas kahibaran ku cahaya neon jeung cahaya listrik anu 5 watt beureum nyoy cahayana cek botol kecap ge aduh atuh hareupeun toilet katingali sprek mane marele anggal anu kanal guguling nu beuncing anapeun guguling aya minyak sengit paranti sare jeung minyak tanah. Dari ditu mah akang nya kitu pemajikan teu daekeun kieu teh. Keur mah loba budak di sprek teh kaur bersih bau hangseur we. Loba budak. Raksaat Production. akang uing Di jam 3 dia atawa sekitar jam 2 bisa aya bahaya naon-naon. nya eta pokona urusan sok eta orang bereskeun heula ieu na angelna Kabagjan anu utama nya mang sing narima datangna lomrah ka dieu sakumaha anu geus didongengkeun lalakon lomrah teh saeusna ditinggalkeun ku emak teh lomrah ngalaman rupa-rupa peristiwa kasangsaraan anu luar biasa mang si ridho kacicingan lomrah timiti poe ieu sanjana bapak datang piraku bapak datang mah teu bisa neangan lomrah da sateunya ahna meureun kolot ka anak. Ari pikeun emang mah teu geudeuk teu maleuput malah hiji kabagjaan jeung kabungahan. Tapi sanyana emang teu ngarti nakunaon atuh Kang Haji teh. Salis ditinggalkeun ku pamajikan teh jadi meunang imah bisa dipasrahkeun ka nu ngora. Tapi lebah di emang teu bisa ngahalang-halang. Dasarna eta mah masalah pribadi jeung rumah tangga. Lamun ayeuna Om bisa nyaritakeun kudu cicing di emang sok semauna karek sapoe 2 poe. Puluhan tahun baeu teh teuing sageda laksanakeun. Malah bagja keur emang mah nanya kitu sing betah we da sagala eueuh di emang teh pakeun pusat bahan beunghar teh nya bapak Om kitu aya basana memang eta teh lanceuk emang di dieu tapi da aya harta bana mah saja jeung dulur oge teu bisa pakuat pakai tuh patula patalina anu ku masalah pribadi bisa ngaku dulur jeung baraya teh. Oge Ibi jeung Ridho ari Ibi malo teu kituna ge naon kitu geuning tiba heula ge ka alo teh sakitu nya ahna lain teu hayang tempat tempo zaman ke aya Ceh Haji ge di ditu ngan dalah di kumaha atuh Ibi teh sok arera malum ajeul mah teu boga mah geuning basa waktu geuning baheula ge hajat ngan ukur hate we kenyad-kenyudah yang irit ka ditu
Naon atuh bawaeun teh ngan ukur iwati beas jeung opak aya di lemur di kampungan mah. Heeh ngan muga-muga we ayeuna atuh. Om sing ridho, sing ikhlas, sing narima kana kadar, sing tumampi kana takdir jeung bagja awak da kumaha atuh kaayaan ibi mah cek paribasa teh mah da jelema teu boga. Mun ibi dahar teri teh mah putri sararea meureun. Ibi dahar japuh-japuh sararea kudu ridho urang da kaayaan kieu. Lain teu hayang kitu merlukeun atawa kumaha naon kitu. Hayang nyenangkeun kan jadi anak teh nya mangna. Ngan dah di kumaha atuh da mang di dieu teh lain teu kabeuli kitu ari maksakeun mah meureun mang teh maksa-maksakeun teh beak jeung imah hiji mah. Ngan kuasa kitu atuh om sing ridho di dieu. Ngan lamun ke nyusul teh diusir kumaha. Nya mang abi teh teu puguh salahna. Kita kumaha bieu teh. Duwi kapakean abi ge dialung-alungkeun nya abi teh kapaksa we ngajengkat bari mupakat ini bari permisi niang bari anjeunna ge terang. Tapi lamun bapak datang ngepiraku satunya anak kolot ke anak. Da bapak ge meureun boga pamikiran kumaha rakeutna batin pajauh jeung anak. Jeung bapak teh da ari janji nama paling lila 5 poe tapi kunaon geus aya minguna bapak teh eueuh balik. Abi nyeri sanya nama bi ku inung terek teh geuning kitu. Panyana terek nya we nya cara inung bener. Ih nyai matak di dia oge mangna paribasa sok ngomongkeun anu hayang mah panjang umur we kitu ibi mah naon sababna ari inung tadi pantes sarua ngajan jeung nyaah kitu sabot aya bapakna atawa sabot aya indungna upamana lamun boga anak teh mah ari sabot eueuh mah nya kitu atuh pikiranna meureun ngandung henteu ngaripukeun henteu ngatik leutik henteu ngurus teu budak henteu aya paribasa saherang cibeas eueuh anu toh-tohannya bener mah aya wae omongkeunana matak ibi mah ka Gusti rekes menta panjang umur teh satungtung barudak can gede can rabi can baruga anak mah teu penasaran geus ningali barudak baroga salaki atuh banu lalaki budak boga pamajikan geus kalaman ngais incu ngayun-ngayun teu penasaran nya ari kieu mah barudak masih kala leutik hate teh keugeuh we menta panjang umur heeh lain mikiran beunghar naon hayang mikiran anak teh paparihkeun senang hayang sinalugina heula rumah tanggana hayang sina balaner heula pan bagja keur hate kolot mah ningali kitu teh geuning ayeuna teu jaga-jaga teuing kalaman kudu sorangan saperti nya om ngan urangna we sing sadar sing sabar da nyai mah turunan jelema aya turunan jelema beunghar pila kadar ayeuna atuh inung teh kitu heuh da teu ngabogaan hak kawajiban nya mangna Nya jadi poma pikir kieu we boro-boro imah sanjana sawah jeung tegal jeung kebon oge eta teh hak wamrah. Jadi keukeuh urang kudu kuat bari tumamplak ka pangarsana Gusti. Teu kudu pikiran naon. Atuh perkara bapa da aya balik kita meureun Pak Haji ge piraku arek ngampleng bae. Raksa Art Production. Moal kitu. Pak Haji geus balik ayeuna ka lembur tapi lamun balik mah neangan meureun ka umrah. Da mah ka mana-mana neangan ge pasti nyakeun ka emang ka dieu. Tah kitu. Sajabati eta emang dengar sateungeuna. Lamun ngadenge hidup diusir jiga pisan hidup teh anu nurut atawa ngarugikeun kartina kanu jadi indung derek padahal lamun dipikiri mah dileuit pan pare sakitu pinuh keneh atuh jajan pan dicukup meureun ditinggalan duit tapi dasarna pang diusir teh ka hiji aya kasebutna indung terek lan kadua perkara tong kagok ayeuna oge ka mang kudu ngaku bapa ka ibi ngaku indung samemeh Pak Haji datang ti panyabaan Nya mang katilu perkarana ari hilibir mah mang teh geus ngadenge beja aya kitu gerentes anu tapi teu perlu nyaho budak bari urusan budak tahal beja sarupa kieu ayeuna ku mang mah moal ka ditu nalungtik atawa mulitik lain naon sababna goreng rupana sabab mang teh adina apa hidupnya sifat adina Kang Haji jadi jiga pisan ngan meureun ku mang diserenkeun kanu berwajib supaya bisa nalungtik jeung mulitik naon rupa anu terjadi teh menta dibuktikeun menta kapanggih sacara ku panon umum lamun secara panon umum teh mah dari cek dalang teh mah geuning ari Mang Rajo Wayang wong becik ka titik wong ala katara jalma hade sok kanyahoan ganjaranna jalma goreng sok buru-buru kapanggih siksaanana eta teh geus jadi adat ilahar teu salah-salah teuing ai dalang mah tara mang nyarita kitu rumah sakolot ka anak cek dalang deui wong tua da diuwitan wong enom dar mangalakoni kolot mah nu kudu bisa ngomong tapi anak nu kudu ngaregepkeun jabejeung ngalakonanana nya sok kana pakeanana sok bi bukaan bi jeung teh sagala digemo naon nangguan abdi we buku abdi teh pangitan teh dia marada anggang ka sakola tapi teu jadi masalah
Mudah-mudahan abi sing jujurin sekolah ge bi. Tuh istirahat lah di kamar hareup keun amang pindah ke kamar tukang. Pare aku tane ka dapurkeun keun eta urang jieun kamar urang nu dipake pare. Meureun merang mangna. Wah, urang Banyuran heula we ku cai lah. Sing lugina, sing sasara di imah sorangan we om di dieu. Tah atuh keur saterusna mah manehna kadenya urus ieu lomrah. Sakumaha anu dicaritakeun bieu akang arek pabadamian jeung hansip tempat jeung para wewenang-wewenang di daerah. Arek ngalungtik can bisa neken si anu salah, si mana salah, si mana salah, si mana lagi. Jadi imah engke urang buktikeun mana salah mana bener. Sapa gorus jeung kecap tadi wong becik ka titik wong alak katara. Jalma hade kudu kanyahoan hadena, jalma goreng kudu kapanggih siksaanana. Gitu. Dari bener mah teu bisa pahili jeung salah, salah teu bisa pahili jeung bener. Ngan emang jadi tanda tanya naon sababna Kang Haji eueuh balik sakitu geus lila kadua perkara ieu aya beja hiliwiri kieu. Jadi sok sieun aya hiji masalah kajadian anu henteu diharapkeun. Tapi abi teu ngarti aya kajadian naon mang. Di mana? Nya di imah Neng. Kajadian. Bapak itu datang. Lain bapak datang. Maksud emang? Lah, budak mah teu kudu nyaho kana pribadi ieu mah. Ngan tingalikeun dina waktu anu bakal datang aya hiji peristiwa anu bakal kaalaman ku urang sadaya pikeun wiwirang jiwana maneh pribadi. Nya. Nama lama-lama rek istirahat we di dieu nya mang. Pek istirahat sing lugina. Da mah sang hareupaneun atuh teu pati bangga teuing minangka sautet deui kana ieu persoalan, nya. Nya, bi, abi di kamar payun. Nya pek sing lugina sing cara di imah sorangan we. Sing ngeunah sing tartib lah pokona mah sing tenang we sing tentrem. Nya bi.